bangsat ieu cai masa jam sakieu ngan saat we. Mana tuh? Bagung halangan sahan melak ieu. Cai saat deui. Mang, nek ka mana? Ieu ngang cai ngan saat wae. Teu mah ngaresep teh nu kitu. Tuh di balong aing jiga batur. Lain teu hayang museup di balong maneh. Pan kudu make duit atuh ari di balong maneh mah. Nya heueuh atuh. Aing ge melak lauk teh make duit meureun. Heug aing mah naik nyang heula cai. Ya, sok mangga, Mang. Kenaon sia? Keur ngarit mang rek ka mana? Nang cai balong aing saat wae rek haruseup. Oh nya mohon mangga. Bereungit nih. Masih meureun sakieu ge lah. Balik Biar dah. Ari usum modok ieu mah kudu papinter-pinter mauk cai teh. Oh, jadi si eta nu sok ngabudahkeun cai teh. Bangsat teh. Kadek ku aing sia beri bangsat. Woi, jadi sian sok ngabudahkeun cai teh. Mangkela, Mang. Mangkela. Mangkela. Mangkela, Mang. Mangkela, Mang. Mangkela. Mangkela. Kadek ku aing sia mangkela, Mang. Cicing siak mana tuh? Mangkela, Mang. Bangsat, kadek sia ku aing. Mana bedog teh tong kabur sia. Tuhan we lauk teh euy. Mang, menaon lupatan jika diberi satu wae. Diberi ku si Mang Ihin pada ngabedakeun cai jeung ka sawah urang, meureun jeung ka balongan Mang Ihin eueuhan. Pantes atuh Mang diberi ku Mang Ihin oge. Da caina meureun dibedahkeun kabeh ka sawah Amang. Oh, nyata rek balik ke lain nama, nek laporan ka RT. Oh, nya atuh Mang. Urang nek ka imah RT jeung saranya we. Mantap anger gitu kasih isan sugang daekeun. Punten. Punten. Mangga. Maneh. Naon? Acara lewas kieu teu biasana maneh. Ka imah urang. Nganter ka imah RT. Aya naon gitu? Masalah cai urang di sawah jeung si Mang Ihin. Oh, ayo atuh. Jalan dagoan. Heeh, Urang nyopat larokok. heeh sok. Nang, nutupan lah. Si anu ampi. Kumaha? Majang Abah calageun? Alhamdulillah caleger Kang.
atuh seueur cenah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Naon jang asal ruas kieu. Mangga calik. Iya Pak RT, urang tadi dibebari ku si Mang Idin di sawah, rek di kadek, bari ku sarangkana hungkul oge. Emang kunaon make bisa dibebari ku si Ihin? Masalah cai Pak RT, Oh, masalah cai. Heeh, da tiba heula oge di lemur urang mah jadi masalah wae cai teh. kumahanya Pak RT, urang sieun ku si Mang Ihin, mun panggil di jalan, sieun we dibebari di wae. Geus, ayeuna mah urang riungkeun. Hoyak kieu aya moal si Ihina. Oh Pak RT, ku abdi urang teang ka bumina. Heeh, juga tuh metere beres masalahna. Nya. Nyokot termos jeung kopina. Nyamun kan. Weh. Eta saha Pak RT asa karek ningali beungeutna. Ading urang hayang ngenong di dieu. Oh, Kang. Mang, cek Pak RT ka imah. Aya naon? Pangariungkeun masalah cai jeung si Jam-jam. Oh, si jam-jam di mah PT lieu. Nya aya Mang. Heuh, hayu nang diungkeun. Bangsa teh tinggalikeun ku aing. milu lah aing. Sama kana ributkeun mah riweuh wae. Hayu lah. Aing ngilu atuh mah. Heuh, hayu. Nya tuh Mang, urang teh nya. Heuh, tinggalikeun sia. Aya teh sieun teh. Aya Pak, kedap deui bade ka dieu. Aku atuh mah. Sia bangsa. Kemana tadi make kabur, ha? Aja Mang, terus ulah kita Mang ulah ya. Terus aja. Aja terus. Kela sok diukela. Orang ngobrol kan cara baik-baik kayak nama. Mana tuh goblok aing yang gundul. Aing ge hayang atuh anjing. Anjing kosong geuning anu balik tuh mere teh. Balik guys ya. Iya teh, iya tah. Cai dibiakin sama si iya tah. Heeh, dasar wa urang ge butuh cai jeung ka sawah. Panjang sakieu mah caina bagian ka aing. Geus, ayeuna mah silih hampura masalah cai mah ke diuruskeun ku urang. Sok ayeuna mah silih hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga PMK Cat Channel mengucapkan entos heula ti ka dieu entosan we episode selanjutnya tong hilap subret